aya pamundur supados sadayana pada kenal eces jentrik anu mana kidalangkan hak ade kosasi Sunaria kidalang sakedapan dihaturanan ngadeg heula mangga kidalang emprak heula kanggo kidalang anom keneh tos nyangging sababaraha prestasi kasep ongkoh. Para pinisepuh miwah para penonton sadaya geuna ku paripaos ngarumat budaya Sunda teh eta pancen urang sadayana. Urang nyiar luang tina pintonan wayang pamudah-mudahan janten euteung kanggo kahirupan urang sadaya. Nyanggakeun kaparigelan kidalang kanha ade kosasi Sunaria di Giri Harja Dua Putu dina jejer carios tanapil lalakon Baban alas ambar sakitu anu kapihatur ti simkuring sapara kanca wilujeng nonton dugi karengsena wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wayang Purawan. Abang ieu teh ti Giri Harja dua putu teh. Mangga urang sakseli.
lagu klasik anu asli. Warisan pujangga urang nu wajib dipusti pusti pusti diraksa di dama-dama diraksa di dama-dama di dama-dama di dama di mata kawin tante laku dianggo dasar pemiri dina pagelaran wayang tentu moal da birek deui era sekar katutna yang kedunungan jadi ciri anu pasti.
Saha nu baris nyandangan ngajungjung nu dipayun sadayana seni pangwaris nu wajib didamadaman dipimemet geningan dipupusti pupus hariru pamisanes nu gadungna minangka tumbang pawaris jalana kasaluyuan sapapait sama manis Tawis dalmi jujuran bakam alah abai jalana kasaluyuan sapapait kasama manis sing langgeng dugi kajagan sapapait sama manis sing langgeng dugi kajagan sing langgeng dugi kajagan geuning korehan anak siuy.
Asta Gangga Wira Anu Patra
30, 40, 50 bener. Sampura Aya di sesepuh. Jepang penangan kupat Aya tapi kopi. dari riakan kupat kapit dari riakan Kelas pati yang kata Gening ari dedelan tanpa kepalsuan hati. Buah hati ibu ditilik digigir lengking disawang di tukang lejang geningan di tukang lejang hurunan dingkung kung mircahya masih nangling dedeng sumirat mering cahaya widadari di kahyangan
bidadari di kahyangan Ragi sambil dipencar para masker sasisana pemuki alonga ganjar nyelamatkan sadayana nyelamatkan kasadayana pemuki manggeningan alonga ganjar nyelamatkan sadayana
Iya ge. gelis ingkang kapiwarti ngawiyosaken saking sabtaranga Deh. Pagawan apiasa sepuh mungkin kalungan jemar amalan tugas didikan rohani sarana jasmani diasiku agama sarta beragama Raden Arjuna kawuwuh ulun cupu Pandawa Kilurah Semar Kudapawana lami-lami ngandi kakawedai lisan makaten atra pratela sungkan pengaribawa hehehehe Aduh, sepuh. Walah. Deh. Deh. Kumaha sepuh. asa sono anu daya hinggana Kan tenang. mang tahun-tahun tetepung jeung jadi incu Deh, tu geuning. Arjuna Arjuna panengahing Pandawa yap ka dieu kapayun linggihna hideu Payun Den. waulan kula eyang Deh. Punyuk sumangga kaula pun Arjuna nampi datang pemagi kalayan hunyuk sumangga nyangakeun semah pangabakus ka hunyuk eyang kasangakeun Aduh. semah pangabakti muda terima dening tangan kiwa lan tengen simpen pulonge ati sapucuking rema pun dehing mastaka bager Haturepun nuhun atuh kaping kalih ti eta rupinanten darwe kaluputan boh pilih putu panjenengan kirang tata kirang titi duduga prayoga cologog tebih tinah kasopanan nyungkeun dihapunten geus sakuduna saling hampura dalah jeung dulur dalah jeung batur oge pan urang teh geus diwajibkeun saling hampura sabab ari kangaranan makhluk khususna manusia sok sanajan sampurna disampurnakeun budi pamilih akal rasa jeung perasaan anu pasti tapi masih keneh kena ku bodoh poho salah jeung balang Aturna kan tenang sepuh. dawuh ti malang di hampura Telepon. ari eyang mah bujeng dipenta dalah kudu dipenta oge geus nyampak pangampura eyang Laras. Sepuh. haturepun nuhun sabalikna eyang oge rek menta hampura peuting ieu rada peura Kenawi yo sepuh. Katambah keur usumna angin ngagelebug hujan gede banjir bandang longsor beh dituna bencana alam di ditu di dieu ieu teh netelakeun yen manusia geus keuna ku pangeling ti pangeran dunya geus kolot dunya geus tereh runtag bagus Laras. harapan eyang hidup menta hampura teh ulah ngan ukur kakolot Deh. tapi rek ngorak rek kolot wajib sakur manusia anu tepung di jalan tepung dina pagawean wajib mereh hampura sangkan lupar kasalahan
Leres. dawuh timalan eyang Urang silih lubar. urang silih lubarkeun we dina wangkit kiwari mah. Tenan. hakurebu nuhun Heuh. atuh kaping 3 nanyangakeun sadaya-daya ieu teh aya pikeresaeun naon eyang ngagentraan putu panjenengan Sobi kula. Kelanan hari itu di juru saha hideung santen. Aya tuh di pojok. Naon itu teh drum aspal gitu. Eta teh jawer kotok juga nama. Nah eta teh brownies atawa naon mending ngegulung segede kitu. Eta teh bolu amandel. Kakang Semar yap ka dieu kapayun lingihna Kapayun wah. Aduh aya anak amui hujan tadi kunjuk sumangalah ti payun isim abdi pun Semar kuda pawana nabi datang pamangku halayan bade nyangakeun semah pangabaktos ka hunyung salira ditarima atuh ieu teh aya pikeresaeun naon bujeng hingga ka punut marganing tanagi emutan kalah dugi kalarapan nyangakeun sadaya-daya nyangakeun sadaya-daya seuneu teh aya pikeresaeun naon asakura leuwas di sim abdi Sumuhun. subuh-subuh dicaluk abdi oge langsung OTW ti ditu teh Naon ayo OTW. malihan mah abdi teh sumuhun tadi teh di video call apanan subuh-subuh teh Rebun-rebun keneh. sumuhun heuh ari OTW teh berangkat Oh berangkat. Cao Wah teh digaskeun. sumuhun wa teh ti ditu ti Bandung digaskeun we ka dieu ka Kuningan